Assalamualaikum. Tong hilapnya wargi-wargi pecinta dongeng Sunda, di subscribe channel dongeng Sunda 24. Hatur nuhun, wilujeng ngadangukeun dongeng Sunda jejer carios siluman monyet dina episode nu kadua. Sok ah. Teka rasa hujan girimis geus mulai raat. Mang Bisri katenyo cengkat dina diukna. Tuluy ngalengkah ka deukeut lawang panto. Tuluy ngajanteng bari nanyok kayaan di luar. Bari rurat teret ka sabudeureun sisi dapur nu deukeut ka kebon sampe. Jeung pepelakan manehna samesal terong, lenca, suraung tomat jeung sajabana. Halus kahujanan mah pepelakan teh. Bari hujan gerimis komamun gede asa kacebore meureun. Sabot keur kitu, harita di hareup imah aya nu pupuntenan. Puntun. Mangga calik. Oroyo. Aya ieu di lebet. Walon ceokoy bari cengkat dina diukna. Teu poho memeh murupanto teh nuna heula pakean kana lomari. Pak Uje gening, mangga kalebet Pak Uje. Kene di dieu. Di luar. Sulaki maneh aya koy. Aya di pawon. Bapana mah nya kitu we keur si Duru jeung si Apeng. Calukeun atuh cenah ka dieu. Mohon mangga atuh geula antosan. Leos ceokoy muru ka pawon, rek ngabejaan salakina. Akangna, itu Pak Uje di payun. Mang Bisri ngaliuk sabot pamajikanna nyalukan teh. Tuluy ngalengkah keluar, muruk jalan pipir. Tekung sidi lage geus aya di hareup. Pak Uje dilebet atuh. Sigana tadi aku wae cinukul ditepas. Ibuna cai-cai atuh. Ceuk Mang Bisri ngagerok ka pamajikanna. Ari ceokoy teu nemalan, data tadi ge geus ngarti sabot ka dapur ge. Rek sakalian mawa cai jeung susuguh. Kumaha si Laing Desri rek tulus digawe teh. Ceuk Pak Uje langsung kana inti. Moal beurang teuing atuh Pak ayeuna mah. Moal atuh kareganut moyan. Nyari abdi mah siap wae. Syukur atuh ari daek mah. Sawahna teh nu caket walungan teh sanes Pak Uje. Nu di dinya nu deukeut tangkal nangka. Mohon. Kula marek ti heula we atuh nya. Ke heula atuh Pak Uje, meni sok ririweuhan. Cai-cai heula atuh. Keun wae dari nu mah meni kudu disuguhan sagala. Sabot keur kitu, torojol ceokoy bari mawa cikopi jeung susuguh dina keler. Nya eta opak sampe. Nya Pak Uje, ieu cai heula atuh. Atuh Pak Uje nu geus cengkat dina diukna kapaksa harita teh diuk deui.
Bangga Pak Uje, dihandetan heula. Cek Mang Bisri. Diterima tuh yeuh. Temal Pak Uje, bari ragamang kana cai kopi. Mangga rawasan sareng opakna Pak Uje. Cek Okoy. Kitu keayaan harita. Atuh gancangna ieu carita. Pak Uje sang srengseng ngopi mah tuluy muru ka sawah. Nu tadi narek ti heula ini teh nu antukna jadi bareng jeung Mang Bisri. Wargi DS24, tong hilapnya di subscribe channel Dongeng Sunda 24. Hatur nuhun. Harita teh ngagaridik duaan Pak Uje jeung Mang Bisri. Bari marawa pacul. Sabot di palebah cukang solokan. Nurek mentas ka sawah. Harita pasaranok jeung hiji pamuda. Nurek ngarit ngalajukut keur para me. Nah geuning beurang Pak Uje ka sawah teh. Kapan hujan tadi majang? Temal Pak Uje ka eta pemuda nu ngaranna teh si Anan geuning. Nya ketan. Si lain ngarek-ngarit ke palebah mana jang? Cek Mang Bisri milu nyarita. Eta ke palebah gawir walungan Mang. Temal si Anan bari nuyuk kuleungeuna ka palebah kaler. Ka walungan Cisokan. Mohon Mang, sugan we seueur ka dinya mah jukut teh. Pasti loba ka dinya mah jang. Da jarang anu ngarit atuh. Sok atuh hati-hati we ngaritna ka dinya mah. Komo nu palebah awi haur mah jarang kasabak ku jalma cenah. Si Amang masuk ningsieun. Nya atuh Mang, mangga di kanton heula. Ayo Pak Uje ah. Sok jang. Leos eta si Anan pemuda lemur nurek ngarit ka pelebah gawir walungan. Ari Pak Uje jeung Mang Bisri nyasarua harita teh nuruskeun lumampahna muru ka sawah nu geus tereh nepi. Kumaha kelanjutan ya carios antosan wae di episode salajengna. Hatur nuhun.